Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng bengi, wilujeng malam mingguan. Sareng Kang Asep Ablay, salah sawios ketuti tim pasir. Karasan dina dinten ieu rayakeun finalis 10 besar. Betul. Pasanggiri insyaallah. Pasanggiri. Dina raraga naon itu ngayakeun asli teh. Intinya mah hoyong mempererat silaturahmi sareng sesama orang Sunda gitu kan. Bener. Harapan akang ka payun seperti Sunda. Harapan ka payun hoyong langkung nanjeur lah tangtosnya hoyong langkung nanjeur hoyong seni Sunda insyaallah mudah-mudahan keangkat. Mudah-mudahan adanya wadah seperti pasukan Cilaru, mudah-mudahan buat para peserta mudah-mudahan lebih terangkat lah gitu, lebih terangkat. Mudah-mudahan tersalurkan. Oke, terima kasih Kang. Selamat dan sukses selalu ya Kang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Abi Igun. Igutnya di mana? Ya, Abi kalaresan ketua kelompok penyanyi jalanan Kabupaten Bandung. Iya. Tapi sadedinten oge Abi tugas sebagai jurnalis di Kabupaten Bandung. Ya. Menurut kacamata dari saya sebagai jurnalis, juga sebagai bagian dari insan seni, tentu ieu teh kedah dirojong ku sadayana. Utamina aya kaitanana sareng ka Sunda. Pribados selaku urang Sunda atanapi panitia anu ngalaksanakeun acara pop Sunda ieu pokona mah mantap. Saya setuju pisan. Terus ayeuna turun langsung maestro salungkung Sunda salah satu artis Jawa Barat tangga Jaya. Ya. Terus aya Kang Abi kumaha tangga mana Kang? Ya. Dua tokoh seni, Boh Kang Yai Haji Ayan Jatnika, Abil Jatnika, aya hiji deui Kang Ari Bataran anu jadi ngalupuhan dina acara ieu. Waduh eta mah support yang sangat terbesar. Motivasi pikeun nonoman-nonoman Sunda supaya lagu-lagu Sunda teh tetep lanjeur khususnya Jawa Barat. Iya. Oke, hatur nuhun Kang. Siap. Ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil sareng saya. Abi Aris di Maung Sunda. Sunda. Ayeuna karusan aya acara ieu. Mohon. Tanggapan ti Akang kumaha ya? Alhamdulillah dinu kalancaran naon lah kalangsungan acara ieu alhamdulillah abi ngiring bunga ngiring partisipasi di Maung Sunda biasa ngalestarikeun budaya Sunda, kesenian budaya Sunda. Mohon nya alhamdulillah gitu. Saya gitu Om. Harapan Akang kapayun ti Maung Sunda kumaha ya? Insyaallah harapan ti Maung Sunda mugi ti Maung Sunda bade naon namina teh makin solid insyaallah bade ngepelkeun talenta musik bade ngamumule budaya Sunda kesenian Sunda. Siap, atur nuhun Kang. Mohon. Sukses selalu Kang. Siap. Di
menjadi pilihan apa? Atau pada diri para bos memang di pertempatan dan tulisna ayah keseturuan ayah yang jadikan cek adil oke pada suci alhamdulillah oke yang poin dua tersuci poin di paling diri karena seni Sunda terutama paling orang Sunda asli oke intinya mah sadayana anu mikalana kerja Alhamdulillah Allah wa nahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu puji kali syukur di lagu pop Sunda anu diayakeun ku paguyuban seni pasukan Siraru. Alhamdulillah dina waktos panginten kalayan di jejeran ku para panginten girang pangajen anu kahiji nyaeta ti Haji Ari Batara emprak sadayana emprak supados kanggo dewan juri 11 deui anu di Jawa Barat oge pangirnya nontos asik di orang sadayana emprak kanggo Haji Ayah Yayan Jatnika apa aja ayah enggak ya di tengah ayah di tengah nah oke salajengna ayah juri ketiga ayah Cep Abil Jatnika dihaturanan kage ngalijihan emprak sadayana dina waktu pangitan saja diayakeun pengambilan nomor urut tampil ya kelanya dina waktu pangitan numutkeun finalis aya 10 jalmi tapi anu hiji panginten atas nami Dini Gusti atanapi nami akun TikTokna Nong Pio pangintennya dina waktu setiasa ngiring aub dina ieu acara final ku margi aya wagelan atanapi teu damang soalnya aya flu batuk panginten buat kesehatan aja tah kitu pangintennya eta kendalana kesehatan janten anjeunna teu tiasa ngiring karena final ieu janten ayeuna pamilon mung 8 jam kahiji urutan kahiji Kang Abus Baihaqi narejak siapnya anu kadua Teh Atmi beres kadua Teh Atmi katilu Dede Chandra Kang Dede mohon katilu Dede Chandra anu kaopat Antoni Pele kalima Kang Rohim anu kagenep Apuma anu katujuh Ajihan oge anu ka-8 Om Kus anu ka-8 panginten Om Ucu sia Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah Abil teh janten host atanapi pembawa acara dina Jatnika TV teh nya kapalargi sadayana paragi kauninga Abil teh janten dewan juri atanapi girang pangajen dina Pasanggiri Kawih Pop Sunda anu baris diayakeun ku paguyuban seni pasukan Siraru. Ah gitu. Numun kitu urang tinggal wae nya kumaha Abil ngajurian, kumaha aya ngajurian. Teras kumaha ieu sepak terjangna para pamilon atanapi peserta. Oke, tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah simkuring dina wengi ieu kaping 12 janten girang pangajen Pasanggiri karaoke lagu pop Sunda anu diayakeun paguyuban seni pasukan Siraru. Mudah-mudahan para patandang sing langkung sukses sing janten anu lebet karena zona pop Sunda anu enggal ya wilujeng Sunda pop Sunda hiberkeun. Waalaikumsalam. Bagi apa sekarang malam ini? Jantan juri insyaallah. Dalam rangka apa ini? Pasanggiri lomba nyanyi karaoke live langsung ya. Para patandang, para grand final selamat menjadi penyanyi masa depan
yang terbaik. Sukses terus. Hirup Sunda, hurip Sunda, salalawisna. Sukses selalu. Atur nuhun, assalamualaikum. Dihormat pangintennya, kanggo mempersingkat waktu. Leres Ujang. Urang pitonkeun wae panginten pamilon anu kahiji. Nyaeta atas nami Kang Agus Baihaqi. Kapayun, Kapayun. Baihaqi. Cek. penilaian aya di debat juri. Kamu komen-komen banget. Girang pangajian anu nomor 2 saja dulu. Nomor 2 saja dulu. Ya. Langsung bisa sepuh ya. Bisa sepuhnya. Oke. Ayah, kapihakeun. Kanggo Muhammad Agus Baihaqi. Artikulasi lumayan.
penjiwaan atau improvisasi iya teh panggung teh laga tekun di tengah wae bawakeun ka sisi ya ulah kena-kena isi lagu gitu teu kudu joget gitu naon lamun urang bisa nyekrupkeun isi lagu pasti ngalagu moal bari joget eta ya moal bari joget paling gituan hukum lamun urang naon gitu apal kana isi perbaik eta dina salendrona aduh kurang letes sakedik deh aksi panggung anu tadi teh geus sia we juru panggung ge teu kudu caprek we di tengah kostum sae artikulasi atau napilapal mudah-mudahan cekap atau napi harus diperjelas deh seperti wandanya ornamentasi teh hafalan alur lagu sareng hafalan rupaka cekap rupina disimpulin sakitu bae hatur nuhun siap alhamdulillah di ayah panginten parantos kasaksian panginten anu anu di komen pangintennya salajengna panginten ti girang pangajen anu kahiji pangintennya Haji Ari Batara mangga waktu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Mungi Muhammad Agus Haki. Iya. Parantos gembleng dibajerebeaskeun sarawiaskeun sang maestro namihan salib tadi pada saat interlude diangge biasa lungsur belajar untuk mengekspor kostum oke. Artikulasi pada saat cerebral tadi diperjelas dikergetkan sampai nah, jadi namihan salib untuk penguasaan panggung diisi terus Saudara Pak Haji tadi diisi tiasa lungsur mengekspresikan keluarkan gitu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum, sukses buat Muhammad Agus. Atur nuhun Kang Haji. Salajengna panginten kanggo girang pangajen anu katilu ayati Cep Abil Jatika waktu disanakeun Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep Agus tadi para disebutkeun ku aya terus ku Kang Haji Ari Batara abi mah lebih kapokan we nya. Nah ieu aya beberapa catatan dina laras salendrona langkung dipelajari deui nya. Mohon margi ieu mah lagu lagu calu anu seueur menggunakan laras salendron. Nah, aya beberapa rumpaka anu tuna teu keuna nyata aya dina Ariana leundeung eta hiji. Terus anu terakhir tadi kamalinan eta selanjutnya luasna dina modulasi atau napi perpindahan laras di salendro ka Madenda aman segitu atur nuhun. Emprat kanggo kirang pangajen pangintennya anu parantos masihan masukan-masukanna kanggo pamilon kahiji panginten atas nami Kang Muhammad Agus Bayhaqi pangintennya. Aduh mohon pangintennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepang saya teh Agus Bayhaqi. Di mana ya? Abdi kawit di Lembang Bandung Barat. Bandung Barat. Ngiringan naon teh? Ngiringan pasanggiri karaoke lagu pop Sunda ti paguyuban seni pasukan Siraru. Oke, harapan Akang naon dengan acara ini? Harapan abdinya supados ieu kompetisi janten pelajaran kanggo abdi khususna sinareng janten pangalaman kanggo abdi. Terus kumaha aya dewan juri Abil sareng Haji Jatika. Kanggo abdi nyarira kumargi aranjeunna ieu ngungkul seriusna gempeur. Mohon. Harapan Akang naon dengan acara ini? Dengan melaksanakan acara ini ya saya berharap semoga seni Sunda terus berjaya.
Siap. Atur nuhun. Sami-sami. Baru Tumaros, nadana aman. Udah JR tadi. Tadi mah udah aman. Oke, namihannya. Salah sebuah lirik ngan tinggal lamunannya ya turun salib terus nervous. Kenapa nervous? Para kelamaan aku semangat dong pendukungnya Agni, jangan nervous. Bapak yang punya lagu. Apa-apa, anggap ayahnya bajinya. Jadi nervous. Jadi suaranya bergetar di pitch control, suaranya merinding. Itu yang ditunggu-tunggu itu pada saat refrennya ini ada beberapa lirik yang benar-benar turun di situ pada saat refren terakhir. Nah itu aja. Sukses mudah-mudahan jadi pemenang nomor 1 malam hari. Sukses buat Teh nih. Atau nuhun, assalamualaikum. Oke, hatur nuhun Dede Adi Batara. Kang Eka Cep Abil, mangga Cep Abil di haturana. Adli. Kabupaten Garut. Ya, Iya. kabupaten. Tadi di intro awal, aduh pada blok naon bilang penguasaan pengguna mah. Oke kan, jika nurek bicara. Ya. Nah, ketepatan ada. Tadi ayah dibilang rupakan. Tinggal lamunan eta. Terus nabihan ketahanan suarana aya ngageter nah itu lepas gitu ya ketahanan suara rap terakhir nah jadi paset padahal mah tadi mah henteu no anu awal mah gitu Pak Intan Siapa? Oke lah sakitu Atau nuhun Sia, Kang Ayah Ayah Jatika di haturana aya. Aduh, lebih tidak bayangan gitu. Nervous ayah. Nervous ayah. Sepertinya jadi ngada nanti tidak aman itu. Hari tadi kemana? Terus aman. Nah itu ya. Improvisasi atau penjawaan cukup aman dan hebat. Alhamdulillah. Aksi panggung hebat. Alhamdulillah.
kostum hibak. Nah ini artikulasi, nah itu dijaga. Terus artikulasinya seueur teu jelas gitu. Sapertosna aya nu diheum. Nah ieu teh sieun ngajelakeun atana nepi kumaha. Ieu teh sanes-sanes teu kedah dipalsetin oge tiasa. Upami admi labas. Lumayan lah. Rubina disimpulin sakitu. Hatur nuhun. Siap, hatur nuhun aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya teh? Sarang Atmi Mustika. Di mana neng teh? Di Garut. Mohon. Tadi di Pasang Giri ngalagu naon nih? Lagu Dua Lalaki. Dua Lalaki. Arasan Dewan Jurina langsung pelantun Dua Lalaki. Kang Ariba aja. Mohon. Kumaha perawasana? Lagemper. Gempernya. Mohon. Terus dengan ayana Pasang Giri paguyuban seni pasukan Siraru. Kumaha tah menurut neng tah? Makin maju makin sukses. Makin maju makin sukses. Ya. Harapan neng terus kumaha tah dengan ada acara ini? Jadi juara pertama. Harapan saya. Salam tangguh pasukan Siraru, semoga sehat selalu, selalu maju. Terima kasih. Oke, siap. Atur nuhun. Sami-sami. Abil ninggal dina kostum upami nganggo sana tarumpah malah dari saya segana mohon eta gitu teka beuli ornamen-ornamenna aya anu tidak sampai tanapi nepi gitu mohon terus tadi aya kalangkung terus kostumnya
aya anu tempona telat nya terkena kana ritmis oge ta upami nyarioskeun laras mah nanging naon namina ari dalang mah panginten langkung paos dina laras salendro dina laras Madenda sakitu ti Abil atur nuhun. Siap, atur nuhun saya Abil. Sarjana kamu De Ari Batara. Ulujeng. Assalamualaikum Kang Dede Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada Kang Cepot, aku tetap fokus ke mimik muka tadi. Dasar nilai Cepotnya. Oke, tamihan perhatian dibahas ku De Abil sadayana. Artikulasi jelas mentrang kiat ngabelentrang. Opercun pada saat referen dijagi blocking mic-nya, mic-nya dijagi. Adro pernapasan ada beberapa ada lirik tadi maraos ya jujur ya telat ya temponya. Oke, terus dikupas sadayana ku De Abil. Sukses, mudah-mudahan jantan pemenang di Nawangi iya. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapro kamu Kang Ari Batara betulnya selanjutnya di kasepuhan di Ayah Yayan Jantika. Gaturana. Dede Chandra. Dede Chandra. Itu sok sanaos ngangge properti gitu. Ngangge wayang karakter itu. Di dia mah anger mau ketipu. Mohon daras. Nami itu sah? Dede di orok dugikeun ka maot oge kita Dede. Bumi di mana? Di Lakom. Yuswa? Abdi 25 tahun. Tah, sabarba itu nanyakeun itu sorana teh berarti kieu. Ya, sorana teh berarti kieu. Bener. Dan keur ngagilek-gilekna make karakter Cepot. Karakter Cepot. Moal katipu di dieu mah. Teuing ieu tadi teh poho ting kumaha api-api ngobrol. Ya. Mohon ngabebenyok. Anu diguar sami Robina sareng pun anak tadi teh. Ketepatan nada Rupina kirang kontrol nu jelas nama janten aya nu kedah lebet tapi teu acan lebet ditudingkeun ka si Cepot ngan di dieu moal katipu. Terus penguasaan panggung cekap kostum anu tadi rada teu nyekrup ieu teh sareng pun anak tadi teh. Di jas tapi pakai sepatu olahraga. Seperti itu. Artikulasi mencekap bear itu. Jadi Sunda mah biasanya bear, bear. Vokal lumayan, non ngebelentrang tarik, tapi nada mah cekap. Rupina cieun kuring sakit. Siap, atur nuhun aya nyatika. Emprak kamu sadayana pamilon. Oke, ka Girang Pangajen. Atur nuhun ki Dede Chandra pangintennya. Tah, dibantu nih panginten si wayangna nya. Tadi teh 25 teh umur teh dibalik. Oh, dibalik 52 atuh. Udah geus ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wengi deui. Di mana tadi? Abdi di Jelekong, aduh di Balenah. Mohon. Ngiringan naon itu kan? Ngiringan janten pamilon kawit nama aya nu ngadaftarkeun TikToker, dina TikToker dunia maya. Mohon aduh ai ku ahli nama rada ngebleng otak teh. Mohon mudah-mudahan we ieu dina mapag anu ka 78 Republik Indonesia nya aya dina mangpiro Allah Subhanahu wa taala sadayana sing meunang anu eleh lapang dada anu meunang ulah nepak dada. Gitu. Harapan Akang dengan acara ini apakah? Harapannya mudah-mudahan triwulan setahun 3 bulan sekali gitu. Manfaatna ya acara ieu naon? Manfaatna mapikeun menyemangati atanapi milari kader-kader anu kredibilitas atanapi eksisna dina pop Sunda. Mudah-mudahan majeng pop Sunda nanjeur sadayana. Atur nuhun. Sawangsuna kulan sampurasun.
Pak Dada. Nambah ingin sama nambah kaya diri japati mungkin di sedati ber tapi mual lagi nempukan janji jadilah nambah ingin semua nambah kaya diri tapi akhir buktinya tak kurang papisah di tengah jalan tapi melihat di sudah itu hati muhalali lepungan janjinya apa ia cinta wahare di sapirakeun apa ieu tresna wahare dibeuteuh tapi ngapunten ieu sadayeuh lamunan sanajan andam kaya laksana tapi wali asih miliki sanajan ieu jadina cinta urang papisah di tengah jalan tapi akhir buktina dedeh urang ayeuna teu bisa manjang likanya hati li sudah dibeut tapi moal lagi nepungan janjina apa ia cinta wahare di sapirakeun apa ieu tresna wahare dibeuteuh sanajan andam moal laksana tapi nangani nepungan janjina laksana di Oke. Gempeur eno gaduhna nya. Eno cepet. Oke. Ekspresi kayak Malaweung. Lebih fokus dengan diri, cunnya juga diperhatikan. Terus
atur pernapasannya. Ada beberapa lirik tadi jujur ada yang hilang pantun. Kita lebih peka, lebih jeli. Oke. Lebih dipertegas kembali untuk cun-cunnya, ekspresi. Di sini kan area panggung kan luas, kenapa tidak turun gitu? Keluarin aja, samperin. Bila perlu samperin Dewan Juri, keluarkan totalitas, harus totalitas. Tangannya gerakin, jangan di sini aja, keluarin unek-uneknya. Menyampaikan isi lagunya dengan rohnya, biar kena payungnya. Sukses Kang Tony. Emprak mana? Emprak mana penggemar Atoni? Mohon. Juri salajengna di aturan Kang Eka. Cep Abil, mun Cep Abil anu gaduhna. Mangga mi HP. Tony mi HP. Ya, laguna mi HP. Ya. Sepertos kaku sih ketinggalan aku Abel nya gempeur. Nah, ari katepatan nadana mah balenger nadana mah ieu teh nya. Tapi sorana tadi teh ketahanan suarana jadi ngageter. Duka gempeur, duka kumaha. Nah, kitu nya gempeur. Nah, terus tiba kedua lepat diri terus ayah nu ngeplos gitu duka teu apa duka gempeur jika ditarik gempeur ya. Kanggo kapayuna panginten langkung dipatenkeun deui di mantepkeun kitu. Amin atuh siap. Atur nuhun Cep Abil. Salajengna aya mangga nyalakeun. Dina babak penyisihan mah cukup santai dekat tingali. Tapi di Nokia rada jauh itu. Jadi para juri ngomentnya kabeh gitu. Sepertinya aya nu ditunggu jika aya nu diingetan itu keur bahasa syair atau aku mah. Nya. Ketinggal pisan jeung aya nada anu pantosna diloskeun disegorkeun anunya seperti ditahan. Padahal mah kan tadi tos diieukeun di nadana tos disurupkeun nyamana di dinya. Nah tempo kieu asa aya nu dipege jeung loba nada ketepatan nada tanapi syair anu tadi teh sapertos banyak menunggu. Jadi we katingal siga ngalelebah syair aya nu teu ieu aya. Terus nada aya nu kilang beunang mungkin eta karena dipegek atau napi beringet-inget syair rupanya. Karena di dieu aya alur lagu melodi kurang tepat, terus ketepatan nada anu sebabkeun wanda teh ari minal kostum cekap sakitu mah. Terus penguasaan panggung kurang pisan. Rupinanya ngelebah lagu teh bulu dana mah sami sareng Haji oge penganak sakitu. Oh, rupina sakitu. Oke, Ayah, terima kasih. Emprak dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasla pun Tony Pele di mana? Di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Mohon, Giring aja naon itu? Pasang Giri Sunda. Diajakeun di mana? Diajakeun di Pasir. Masih Pasir Paguyuban Siraru. Oh, Siraru. Pergi Siraru. Nyangakeun lagu naon eta? Nambe alhamdulillah nyangakeun lagu MHP. Mohon. Salah saya sudah lagu Cep Abil. Atas Abil. Kumaha raraosana langsung. Aduh, gempeur pisan. Nelpon ge ngacak-acakan lupa kabeh aduh ya Allah. Harapanana kumaha Kang dengan acara ini? Alhamdulillah simkuring ngaturkeun nuhun ku ajana ieu Paguyuban Pasir rupina tos ngayakeun nyalgikeun nate regenerasi kanggo ka nu sanesna. Pamugi di simkuring mah sing aya deui lah season 2 3 4 na kanggo seueur anu minata seueur rupina mah. Sukses selalu ya Kang. Amin, hatur nuhun. Amin, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Pendukungnya saya teh. Atoni Pele. Cuma di penampilan tadi teh.
asa gimana ya? Keren sih lah, pokoknya mah keren. Cuman ada agak sedikit nervous barangkali ya. Tapi kalau suara mah good lah. Pokoknya mah oke pisan we banget. Well, pokoknya mah well. Pokoknya mah kieu we nya di abdi mah sadayana. Salam hurip seni budaya Sunda saiketan we. Well, Tony Pele. Tony Pele sip lah. Kumaha tah aya Kang Haji Yayan Jati sareng Cep Abil. Oh, kalau itu mah pokoknya mah udah senior. Pokoknya mah paling good lah. Gue banget. Udah nggak bisa kehabisan kata-kata lah. Kang Haji.